Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di pamiarsa dina acara dongeng Sunda garapan Kang Wawa anu nyanak carios judulna Halimun Cinta rekaan wargi Ka Iwan wilujeng ngabandungan. Tisaprak apal bapana teh nyatujuan hubungan anak ejeng Tanu anu ditepikeun ku indungna. Peting eta Lena teu bisa daek sare. Kecap-kecap indungna terus muter dina pikiranana. Nyieun dadana sempit ku rasa bingung nu teu bisa dijelaskeun. Padahal salila ieu bapana ampir teu kungsi ngalarang naon dina kahirupan Lena. Ti leutik nepi ka gede sagala kahayangna sok diusahakeun. Ku kituna waktu bapana ujug-ujug nolak kana hubunganana, Lena ngarasa aya nu aneh. Hatena teu tenang. Di kamar, Lena netep lalangit, bari nginget deui kumaha panjangna hubunganana ejeng Tanu. Maranehanana lain ukur kabogoh biasa. Ti keur budak keneh geus biasa babarengan. Ulin di lapang, ngudag kupu-kupu di kebon, nepi kasih belaan lamun aya anu ngaganggu. Lamun aya budak lalaki nu ngagoda Lena, Tanu sok pangheulana amok. Awas mun ngaganggu Lena. Ceuk Tanu harita ka budak nu sok ngaheureuyan. Padahal harita Tanu oge can gede-gede teuing. Umurna ngan beda 2 tahun ejeng Lena. Tapi rasa hayang ngajagana geus aya ti baheula. Lena nepi ka seuri sorangan lamun inget eta kajadian. Tanu lain ukur kabogoh keur manehna. Tanu geus jadi bagian tina hirupna. Kusabab eta Lena ngarasa teu ngarti naha bapana bisa ujug-ujug robah siga ayeuna. Peuting eta Lena teu kuat nahan panasaran. Manehna kaluar ti kamar, turun lalaunan ka ruang tengah. Lampu imah geus parem sabagian. Ngan aya cahaya koneng samar tina ruang tamu. Bapana keur diuk sorangan. Panonna neuteup kaluar janela. Tina leungeunna aya cangkir kopi nu geus tiis. "Pa," sora Lena lirih. Bapana ngalieuk lalaunan. "Can obo, Neng?" Lena diuk di hareupeunana. Hatena deg-degan. "Lena, hoyong naros, Pa." "Nah apa? Teu ngawidian ka Aa Tanu." Sajongjongan kaayaan jadi jempling. Nu kadengi ngan sora jam tembok nu terus muter. Bapana narik napas panjang. Katinggalna nu biasa tenang, ayeuna siga neuneun beban nu kacida beratna. Pokna teh bapana nyarita, "Teu salawasna tiasa dijelaskeun ayeuna, Neng." Jawaban eta malah nyieun Lena beuki bingung. "Tapi kunaon, Pa? Aa Tanu lepat naon?" Bapana ujug-ujug malikeun beungeutna. Panonna mimiti base. Lena ngarasa dadana ngadadak sesek. Salila hirupna ampir can kungsi ningali bapana siga ayeuna. Aya nu sedih jero pisan dina panonna. Aya nyeri nu siga geus lila dikubur. "Pa," ceuk Lena deui, bari nyekel leungeun bapana anu karasana tiis. "Upami aya masalah, carioskeun ka Lena, Pa." Bapana ngageleng lalaunan. Bibirna ngageter. Ceuk bapana teh, "Neng, janten korban." Kecap eta ngajadikeun Lena tamah teu ngarti. "Korban kumaha, Pa?" Bapana kalah kacicing. Bari panonna neuteup jauh. Siga keur ningali kajadian mang tahun-tahun ka tukang nu can bisa dipopohokeun. Memang bapana Lena kaitung can kungsi papanggih ejeng Tanu. Pernah papanggih sakali waktu Lena keur sakola di SD. Lena labuh di buruan sakola nepi ka tuurna getih. Tanu nu pangheulana nulungan. Bari panik, Tanu ngusapan getih dina tuur Lena make sapu tanganana. "Tong nangis, Len," ceuk Tanu harita.
Teu lila bapana Lena nyusul ka sakola. Ceuk Lena, "Pak, tadi ditulungan ku Aa Tanu." Ceuk Lena reueus. Bapana ngan ukur ungeuk bari nganuhunkeun ponok pisang. Sedengkeun Tanu ngan ukur seuri leutik. Papangih deui basa kamari di undangan hajatan dulurna Lena. Di tengah ramena tamu kawinan, Lena ngenalkeun Tanu deui ka bapakna. "Pak, ieu Aa Tanu." Tanu ngajak sasalaman ka bapana Lena. Tapi ujug-ujug bapana Lena mencrong Tanu lila pisan. Panonna antep, tegang. Siga keur nginget-nginget hiji rupa nu teu asing keur bapakna. Lena malah sempet heureuy. "Pak, hilap deui nya." Tapi bapana teu seuri, teu ngajawab. Kalah katerus neuteub Tanu kalayan panonna nu hese dijelaskeun. Siga aya rasa nu keur ditahan pageh dina jero hatena. Ayeuna sanggeus ningali bapana ceurik peuting ieu, Lena beuki yakin aya hiji hal badag nu keur disumputkeun. Jeung Rusiah eta aya hubunganana jeung Tanu. Ceuk Lena deui. Sorana mimiti ngageter. "Pak, salaresna Aa Tanu teh saha?" Bapana ngadadak nutup panonna pageh. Cipanonna murag lalaunan. Lena ngarasa bulu punukna rancung. Sabab pikeun kahiji kalina dina hirupna, Lena ningali bapana siga jalma nu keur tarung jeung kahirupan baheula. Lila pisan bapana cicing. Tapi terus nyarita deui. Kadang aya kajadian baheula nu sok datang deui. Sanajan geus lila dikubur. Deg karasana ku Lena siga jantungna eureun. Maksudna naon apa? Tapi bapana teu nuluy deui. Manehna nangtung lalaunan. Ninggalkeun Lena sorangan di ruang tamu. Lengkah bapana katinggal berat. Sedengkeun Lena ngan bisa neuteub tonggong bapana bari hatena pinuh ku kasieun. Peuting jadi karasa leuwih tiis. Jeung di jero pikiranana ngan aya hiji patalekan nu terus muter. Rusiah naon nu sabenerna disumputkeun ku bapana ngeunaan Tanu. Mung dugi ka dieu saheulaanan pamiarsa dongeng Sunda ti Kang Wawa anu ngaguar carios Halimun Cinta rekaan Wargika Iwan. Hatur nuhun tina perhatosanana, tepang deui dina sambungan salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.